Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kana tiasa watepang dangu deui tiasa sesarangan deui suksana sumung di Cumantara ngalangkungan channel cara Sun Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca dongeng anak ketunda dina dinten kamari jajarna si Kamileung karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 11na. Mudah-mudahan kayaknya ia cara dongeng teh singa jantankeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kaum mitra-mitra sadayana di mana wayayana di suklakna di siklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra kapalawargi sadayana anu memang resep mika cinta kana seni budaya Sunda khususna anu resep kana dongeng mistis mangga dangukeun dongeng Sunda dina jejerna Tungkek karya Aukok di channel Londok Salto dina dinten ayeuna teh bagian anu kahiji. Nah nya mangga dangukeun di Londok Salto hilap di subscribe nya. Mangga urang dilajengeun ieu dongeng sunat wilujeng ngadang prungah. Para mitra kaum dangu sadayana si Kamileung anu tarung jeung Mbah Jaladri nepikakeun Mbah Jaladri jengkel tur geus ngaluarkeun jurus sababaraha jurus. Mbah Jaladri anu katingali gemes nakeranan ka si Kamileung anu lingas nakeranan hese diarahna ku Mbah Jaladri. Mbah Jaladri anu ngawatek kakuatanana set reketek adenge tulang-tulang urat-urat Mbah Jaladri anu disada tinggal ketak. Sedengkeun si Kamileung anu tetep tenang tur nangeuteup seukeut bari nangtung mancuh dina tangtunganana. Manehna ge teu wani gagabah sabab nyaho Mbah Jaladri lain jalma sambarangan. Anu awakna geus dibuntal ku kakuatan tenaga jero anu sakitu hebatna. Kamileung geura samat inung bapa sia. Geura samat dulur-dulur baraya sia. Sabab dina waktu ayeuna euy. Silai geus dipastikeun bakal modar dina leungeun aing. Hiat curelat harita Mbah Jaladri ngacurelat nu ngagunakeun tenaga jerona nu kaciri pisan hebatna. Karasa gempuran Mbah Jaladri nebarkeun hawa panas nu karasana kana awak si Kamileung. Curelat si Kamileung harita ngacurelat nyingkaan panarajang Mbah Jaladri. Tapi anehna Mbah Jaladri siga aya nu aya magnetan. Kamana si Kamileung ini Mbah Jaladri harita nyusul tepus terus-terusan. Mbah Jaladri anu memang geus amak nakeranan ka si Kamileung. Si Kamileung teu bisa kumaha deui. Nu kapaksa manehna kudu ngaguluarkeun jurus anu katingkat katujuhna. Ngagunakeun jurus tapak dewana. Kamileung harita nu nangtung mancuh dina tangtunganana bari neuteub seukeut panonna diri ibarat anu silalatuan tembus kana jantungan Mbah Jaladri. Rangkog Mbah Jaladri harita ngarengkog. Teutepan si Kamileung jelas karasana panas kana awak manehanana. Kurang ajar Kamileung. Ayo geura nyerang ka aing. Lain uing nu kudu nyerang tapi abah nu kudu nyerang euy. Saladri kabeneran tukang baso ge butuheun Saladri maka dieu kan urang serangkeun ka aing. Kurang ajar sia bangsa. Curelat Mbah Jaladri harita ngagunakeun kamampuanana. Jurus demi jurus harita dikaluarkeun ku Mbah Jaladri tapi hiji oge teu geuna-geunaan atape eueuh nu ngeunaan kana kulit si Kamileung. Si Kamileung anu memang teu bisa gagabah harita nangtung mancuh bari ngagunakeun jurus katujuhna. Si Kamileung dina hatena. Tetela si Jaladri teh yeuh. Lain jalma sambarangan karasa gempuran anak aing. Nepikakeun asa oyag-oyagan jantung aing yeuh. Aing hayang nyaho yeuh. Make jurus katujuh ngagunakeun tenaga lapisan hayang ngimbangan kakuatanana yeuh ah.
Cek si Kamileung anu boga rasa. Tuh, Bah Jaladi teh memang hebat. Ngaku karena kehebatanana Bah Jaladi. Si Kamileung harita nu ngawatek ajianana beurinahana pasna. Maksudna reka benung serangan Bah Jaladi. Anu katingali ngabelesur gancangna keranan. Barang harita belesur serangan Bah Jaladi anu ngagunakeun kakuatan tenaga jero nu kacidarohakanana. Sebab geus karasa hawa anu panas nyebrut leuwih miheulaan kana awak si Kamileung. Si Kamileung harita langsung nyusul turungan benung serangan Bah Jaladi anu ngabelesur. Geus teu bisa dihindarkeun deui dua gerakan tur dua bantrokan kakuatan anu masing-masing di eusian ku tenaga jero. Bantrok di tengah-tengah. Hiu. Keduk das. Buat. Celik. Bah Jaladi harita ngacelik jeung tilu lengkah. Sedengkeun si Kamileung harita ngacelik jeung ka tukang aya kana salengkahna. Renghap, Bah Jaladi harita ngalenghap. Manehna ngarasa kaget sebab ieu pemuda teh kacida pisan kuatna. Kuduna lamun diadu bantrok kakuatan jeung dirina, kudu ngaclengna oge teuing geus kudu sabaraha meter. Tapi nyatana manehna nu kandon mundur tilu lengkah, sedengkeun si Kamileung keur tiba mundur salengkah. Sarengeh si Kamileung harita nyerengeh. Cing sok gerak terus kan je. Kurang ajar, tetela euy. Si laing hebat pangartina euy. Resep aing lamun bantrok jeung anu saimang kawas kieu. Kamileung. Saha guru maneh? Ek naon nanyakeun guru uing da sing ditebejakeun gen moal apa maneh mah guru uing saha? Make jeung nanyakeun guru rek naon? Rek mereka joyek. Kurang ajar sia bangsa. Kamileung. Bah Jaladi harita semengir lantaran karasa sesak napasna. Kunaon euy? Digelangir. Bangsat sia. Lai. Katingali ayeuna mah getih tina sela-sela bibirna Bah Jaladi. Nandakeun Bah Jaladi kabeunangan ku tenaga jero si Kamileung anu kacidarohakan. Kurang ajar sia Kamileung. Aram jadah sia. Kamileung, aing can pernah eleh ku sia. Tapi dina waktu nu bakal datang, aing bakal mampu ngelehkeun sia. Jurelat, les, cirim Bah Jaladi harita ngalius teuing ka mana ini. Si Kamileung harita anu nangtung mancuh dina tangtunganana nyerengeh. Mang Toha. Geus si Jaladi dina oge ayeuna mah geus bebas euy. Geus lah, ayo ulang balik naon di oge. Cuk si Kamileung harita bari ngareretan ka anak buah Bah Jaladi anu ngajalarungkal. Aya anu memang meletet, aya oge anu memang kapiuhan beneran. Leos si Kamileung harita ngaleos jeung Mang Toha. Yang Kamileung aneh mamang ku naon jadi boga kakuatan Mang jangnya. Tong aneh Mang. Eta kakuatan teh memang aja. Sabab lamun Mang ayeuna bolostrong geus bakal cilaka. Nyakeun bae alus. Tapi bakal narus henteu. Nya salila aya wing we meureun Mang deket wing Mang pasti we hebat. Waduh. Padahal masa terasna we tujang. Bisa kitu oge tapi Mang beureun ku guru heula meureun. Waduh. Tah mijang tangtos. Sanggeus kitu mah Bah Jaladi atanapi si Kamileung jeung Mang Toha harita baralik ngingki init ka imahna. Kayaan anu katingali cerah langit oge. Nu tadina katingali angkeub tur ngeripis. Ayeuna mah teuing kunaon dak dumadak cahaya teh katingali cerah. Si Kamileung jeung Bah Jaladi jeung Mang Toha geus nepi deui ka imahna. Nu kasampak pamajikanana harita teh rek sare si Amu. Lantaran ngerasa hariwang ongkoh ka si Kamileung oge jeung kanu jadi salakina Mang Toha tangtuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papana? Ieu. Rai harita pamajikanna muka panto. Langsung ningali ka Mang Toha anu seger. Sugan kitu. Henteu kunaon Papana? Alhamdulillah.
Yang Kamileung? Henteu, Alhamdulillah wing oge. cek si Kamileung harita. Kalacat duarana harita naranaek kenapa lupuh. Cik panginkeun cai deui lah. Rada hayang nginum haus ye. Cek Mang Toha harita. Nyaketna sacedak. Si Bibi katarapi si Amu harita init ke dapur. Tekung si Rila si Amu mau 2 gelas kopi. Mang Ujang, akang ieu cenah. Kep harita gelas dicokot ku Mang Toha. Sedangkan anu hijina digolerkeun dina palupuh dina samak. Mang Ujang cenah ya. Mang Amu, aduh Mang wae ieu teh Amu gitu. Poho rasaan bi teh ka Bah Jaladri. Nya Jang, kumaha teh? Aya makam teh Jang? Aya, tapi da lain makam geus dihancurkeun ku uing atuman. Udah engke jelema urang dia jadi kabawa teu hidang geura-geura. Oh, terus Bah Jaladrina? Bah Jaladrina teh ka mana da eueuh ngilas pokona mah geus. Si Mamu harita melohok. Asa percaya teu percaya karena omongan-omongan eta si Kamileung. Tapi dah memang kitu kenyataan benar. Tempatna Bah Jaladri Mujasmedi kabeh geus amuradul. Atut ka anak buahna oge kabeh geus tumbang. Terus Bah Jaladrina ka mana? Bah Jaladrina sempet ngancam, tapi teuing ka mana ngan memang Bah Jaladri ngiles. Eueuh lumpat kabur. Alhamdulillah tuh kitu mah duh. Mani hariwang tadi nama. Yang geus ayeuna mah. Mudah-mudahan lemur urang kahareupna aman. Kon bae masalah Bah Jaladri mah moal arek ka mana-mana deui. Maksudna teh moal arek ngakalakeun ka urang dieu tapi ngakalakeun pasti ka uing. Kon bae antep si neneangan uing kitu. Jang Kamileung atuh sing rada rame di dieu teh. Ai kahayang mah tapi da uing teh kaparankeun ngalalana neangan pangalaman rinkur sedih salah hiji daerah. Nyam geureunan ka mana we nganclungna kitu satungtung uing can meunang pangalaman anu bener mah jeung anu non kana ada tujuan uing anu utama mah da nya kitu neangan pangalaman we geus ajeun ek dibulat-bulit kumaha ge tujuan kitu kieu ge uing tetep neangan pangalaman kitu. Waktu anu beuki peuting harita. Si Kamileung anu geus meakeun kopina nya kitu deui Mang Toha. Antukna sararea harita sare. Sedengkeun Bah Jaladri harita nu ngapelesat kabur init ninggalkeun eta pitempatan. Beungeutna anu beureum euceuy lir beusi atah beuleum. Lantaran tetela si Kamileung mampu ngimbangan pangarti manehanana lain ngimbangan deui justru manehanana nu eleh. Bah Kamileung harita nu eureun beri nangtung mancu dina tangtunganana. Neuteub seukeut kajauhna. Beungeutna anu gereng ngarasa amak nakeranan ka si Kamileung. Kurang ajar. Aing kudu ngawales ka si Kamileung ieu. Aram jadah budak ngora ama anyar keneh. Anyar pinangih ka aing geus cuculna teuy kurang ajar. Aing kudu bener-bener nyampurnakeun pangawasa aing ieu. Cik si Abah harita. Bah Jaladri kacida pisan amarahna nakeranan ka si Kamileung. Tapi dalah teu bisa dikumaha. Memang si Kamileung manehna ge ngaku yen si Kamileung anu memang gagah tur sakti mampu ngimbangan manehanana. Lantukna corelat harita Bah Jaladri init ninggalkeun eta pitempatan tujuanana geus tangtu. Manehna arek nyampurnakeun deui pangawasana ka tempat anu ditujuna anu teuing di mana daerahna. Waktu anu nyerelek di poe ka poe ti minggu ka minggu kacaturkeun si Kamileung sanggeus disaprak ngelehkeun Bah Jaladri. Aya kana sabulana si Kamileung anu terus leumpang mapai-mapai daerah. Saban kampung anu dijugjug, daerah-daerah anu didatangan si Kamileung kadang eureun kadang henteuna.
Sabab geus jelas si Kamileung boga tujuan anu utama nyaetana kudu neangan pengalaman. Si Kamileung anu keur leumpang harita ngingkig we sorangan. Leumpang ngagegag bangun taya karingrang jeung kahariwang. Si Kamilang leumpang harita kukurubutan dina jalan satapak anu barah. Aduh, colok ka mana ieu teh? Nah, bet jiga anu kaleuweung ieu mah yeuh. Cek si Kamileung harita kerung. Oh, meureun ieu ngaliwatan leuweung jalan teh nya. Tapi ka dieu mah beuki bala jarang kasobak ku jalema jiga nama. Ah, ek lompat we aing mah tere lah. Sugan we ya kampung nu deukeut ya aing geus rada lapar beuteung teh. Cek si Kamileung harita ngapli notolkeun indung sukuna blesat harita ngagunakeun aji kasaktena lumpat. Si Kamileung peblesatan harita ninggalkeun eta pitempatan. Anu tekung Srila jog anyog ka hiji tempat anu mana eta marupakeun pilemuran. Domba ting berele, hayam oge kadenge kongkorongo ku si Kamileung. Ya kampung naon ieu deui yeuh? Duh, loba-loba teuing di jelema yeuh. Keur naraon ieu jelema cenah? Cek si Kamileung harita ningali jalma anu lalar liwat kaditu ka dieu meuni rame eta kampung teh. Ari sing horeng eta kampung teh marupakeun pasar. Wah, paingan loba jelema geuning pasar. Hehehe. Si Kamileung harita nangtung ningalikeun jalma nu lalar liwat kaditu ka dieu nu manggul, nu ngajingjing jeung sajabana ngaran-ngaran di pasar rupa-rupa jalma aya di dinya. Si Kamileung anu leumpang lalaunan panonna rura teret lain arek neangan naon si Kamileung mah justru leumpang rura teret teh rek neangan dahareun. Katingali ku si Kamileung aya meja di sisi pasar anu dieusian ku sagala rupa dagangan. Si Kamileung nyampeurkeun ka eta tempat dagang anu katingali ke loba jalma anu dararagang meureunan anu kedalalahar di dinya. Sampurasun. Sampes ujang, mangga sok, mangga calik ujang. Cek si ma nu boga warung. Kek si Kamileung harita diuk dina bangku anu lowong keneh. Ah, bade ngademel naon ujang? Aduh hayang dahar mah euy, lapar ieu beuteung uing. Oh, mohon mangga. Si Kamileung harita neuteub seukeut kana dahareun-dahareun anu aya di dinya. Mata yang jeung eta. Si Kamileung harita nuduhkeun kana goreng lauk. Oh, mangga tuh ujang mangga tah. Tes kada batunya, ya caina heula aja. Cek si ma harita barimikeun ceun teh nu handeut keneh ka si Kamileung. Gap si Kamileung harita nyekel gelas. Nu saterusna si Kamileung harita nginum saeutik. Adekul si emak anu geus beres ngaladangan song ngasongkeun sangu ka si Kamileung. Gap harita ku si Kamileung dicokot. Camuil ku si Kamileung harita di dahar eta sangu teh meuni nikmatna keranan. Barang keur kitu katingali aya nu lalumpatan. Aduh, bahaya euy, bahaya. Cek si cek jalma-jalma nu lalumpatan. Si Kamileung anu keur dahar tenang we jongjon. Eta jalma anu keur dalalahar di dinya kabeh ting korejat barang ngadenge anu nyebutkeun bahaya-bahaya. Sabab tetela geuningan aya sababaraha urang jalma anu ngaleut aya kana genepanana eta jalma nu datang ke pasar. Aduh, Jang, itu aku mah hantu teh. Tenang mak, keun nu datang mah da moal naon ieu. Jang, itu merupakeun jawara ujang. Cek si emak harita ngadeg-deg. Mahanya. Cek si emak gura-giru harita milang duit atanapi ngarawu duit nu tina lacina. Nu saterusna teh duit ditalian ku samping supaya teu kanyahoan ku disesakeun duit saeutik we dina laci mah. Da pasti eta jalma cek pikirna bakal menta ka dinya. Katingali eta jalma teh harita nangtung di hareupeun anu dagang hayam. Seperti biasa we malakan ka tukang pedagang-pedagang nu aya di dinya. Tukang dagang hayam mere. Lantaran lamun teu mere geus jelas bakal dianiaya ku eta jalma.
si Kamileng anu keur dahar menikah celebekan harita. Mak, main tadi Caina duh tenang man, tok sakna menikot kagelepar gitu tuh. Duh jang, hayat dah. Cek si emak harita kekeh we bahaya-bahayaan. Para mitra kaum dangu sadayana. Para preman harita langsung tinggaregag anu tiluan. Sedang anu tiluan dari harita masih kena nararangtung di tempat dagang anu lainna. Seperti biasa siga anu boga hutang we tanu dagang teh make jeung ngasongkeun duit sagala rupa. Kitu jeung kitu eta preman di dinya. Ngantukna anu tiluan harita geus tepi ka warungna si emak. Pak, saperti biasa mak. Duh jang can kekengingan atuh. Sing bener ngomong teh mak. Mohon jang, duh ting. Si Kamileng harita nu keur dahar tenang we ngareret henteu. Cecamuilan dahar mani sama sakali teu ningali ka eta jalma anu keur nararangtung tiluan. Mak. Buru. Iya ujang aya atuh sakedik. Kamileng harita batuk. Si emak ngareret nya kitu di tulu jalma. Naon siapa batukan goblok? Nah, babatukan wing mada batuk yai. Cuk si Kamileng harita. Saha sia teh? Nyingka ka ditu. Cuk eta jalma harita nyentak ka si Kamileng. Ah, embung da wing macan beak sanguna oge bari oge can mayar deui. Da wing mah dahar gerek mayar lain rek menta bari oge. Tenang we. Cuk si Kamileng. Kurang ajar sia. Cuk salah saurangna harita bari kagebrag kana meja. Atuh cai anu dihareupeun si Kamileng anu kakara diinum sababaraha regot. Maksudna cadangan jang dahar. Harita nu kanggeser nu antukna celok murag. Si Kamileng harita nangtung lantaran sukuna kabanyur ku eta cai anu lagrag. Si Kamileng harita neuteub. Ieu cai nu wing lagrag maneh kudu tanggung jawab euy. Bangsat sia. Memang nasaha sia teh kudu tanggung jawab sagala ka aing ha? Saha sia teh? Wani-wani minta tanggung jawab. Wing teh jalema. Maneh naon? Aing geus sarua jelema sia. Oh, lamun jelema jeung jelema kudu saling hargaan. Ieu cai wing nepi ka murag kieu kulantaran mejana digebrag ku maneh. Meja mah teu bogaeun dosa sia make jeung ditampilingan. Yo rek nampilan mah kana beungeut aing yo. Si Kamileng harita bari ngasongkeun beungeut. Atuh puguh anu tiluan harita nyel nafsu. Sedengkeun si emak nepi ka ngahod-hod da keranan. Si Kamileng harita nu nangeui keneh piring. Maneh hayang dahar? Cuk si Kamileng bari ngasongkeun eta piring. Najis ya bangsat. Cuk eta jalma bari ngepak eta piring. Ngan untungna teh ku si Kamileng dicentokeun jadi plos. Tepakan leungeunna harita ngeplos. Si Kamileng anu sok tukang heureuy. Barang ningali tepakanana harita ngeplos si Kamileng anu ngepeul-ngepeul sangu harta dat. Kana sungut eta jalma. Bangsat sia. Darah sia. Aing make jeung diolat sagala. Tapi ngeunah pan eta geuning disapek saeutik. Kadahar saeutik sia kurang ajar. Bangsat sia. Serepet eta jalma. Bagating ku amarah meureunan harita. Nyabut bedogna. Kuku. Eta si Kamileng anu keur anu teh nu keur diuk. Arek dibabad pelbat cangkengna. Tapi aneh. Barang harita bedog arek nepi pisan kana awak si Kamileng ngacorelatna si Kamileng teu kanyahoan. Nyaho geus aya di tukangeunana eta jalma. Piring anu tadi keur ditanggeui ditangkubkeun dina pelbat sirahna. Brolo sanguna nu diisi sayur harita pinuh kana sirah eta jalma. Cek si Kamileng harita bari engkle nu saterusna nunjuk kana irung eta jalma. Eta jalma puguh we beuki amarahna karanan. Lantaran irungna jeung sagala rupa kabanyur ku cai. Loba bibirna atuh diletak da ngeunah meureun aya sayur mah karasa dihakan saeutik. Lumayan cenah. Kurang ajar sia bangsat. Het, curilap. Eta jalma beuki amarahna karanan. Sedengkeun anu duaan deui oge sarua harita metakeun pangawasana nyabut bedogna. Lantaran
jalma anu keur tarung jeung babaturanna katingali lincah nakaranan jiga anu ngabogaan aji kasakten anu hebat. Saha sia ngaran? Ceuk anu duaan harita bari ngagajreng ngahurup ka si Kamileung. Sedengkeun si Kamileung harita nu nangtung mancu dina tangtunganana. Neuteup bari nyengir. Maneh yang nyawa ngaran uingnya. Lah, pasti yang nyawa ngaran uing lah. Moal mali bejaan ieu. Pamali. Ceuk si Kamileung harita bari reukeun sirahna atuh puguh anu tiluan beki amarah wae ningali tingkah laku si Kamileung anu kurang ajar kelas kitu. Para mitra kaum dangu sadayana anu tingali nu tiluan harita siri reret barang ningali kalakuan si Kamileung. Kurang ajar sia. Sa ngaran sia? Uing. Oh ngaran sia sa? Amun hayang-hayang ting mah dibere we bisi paeh aing maneh. Yo, uing teh lamun hayang-hayang ting apa kana ngaran uing teh nu ngaran si Kamileung. Sa? Maneh gembul eta mastaka cepil hihid. Kurang ajar sia goblok haram jadah. Ka aing make jeung nyebutkeun cepil hihid sia. Bangsa teh. Para mitra kaum dangu sadayana anu tiluan bakal batukur amarah serepet harita pedogna anu tita dikeun dicekel langsung diemangkeun nu maksudna rek ngarancah awak si Kamileung ku tiluan. Ukuk seranganana harita tilu tibelah gigir ti kenca ti katuhu jeung ti hareup. Harita babarengan ngahurup awak si Kamileung tapi aedas si Kamileung jika beulit jika belut keluar leor harita awak na diri ibarat melitan kana bedog segala rupa. Bedog ka kenca si Kamileung harita milu sikah nu kabawa ku angin we harita kakalayangan di saluhureun eta jalma. Barang harita kitu eta jalma ngarasa aneh lantaran si Kamileung bisa kakalayangan sikah nu kabawa ku angin apa awakna hampang nakeranan. Musuh si Kamileung anu tiluan anu keur maralohok teu micieun kesempatan kursi nanti kursi Kamileung ngan ceprot celina kabeh harita disintrek ku si Kamileung. Kowong atuh harita ngowong. Jauh sia bangsat. Kurang ajar sia make jeung nakal. Kaing sagala rupa melongkeun. Atuh puguh we nu tiluan beki amarah wae barang celina harita disintrekan ku si Kamileung tiluana jiga budak bangor we di sakola disintrek celina. Ngan saperut teh harita nu tiluan geus narajang dewa ka si Kamileung. Si Kamileung harita ayeuna mah manehanana ngarampid bedog-bedog anu darareukeut ka manehanana anu geus nyararampe pikeun ngan nyiksik kana awak manehanana. Sat leungeun si Kamileung anu lesak kolepat harita newakan eta bedog. Tapi ku anehna teu jajal teu bocel oge henteu teurak ku eta bedog pelebah leungeunna. Nya bedog sakitu sareukeutna nya wajar we lamun kakoet eta mah buntung leungeun tapi waleh si Kamileung nu newak bedog samalah eta bedog teh anu dirias segala rupa kadengen raktakna eta bedog liri ibarat kena kupresan
Si Kamileung harita ngalungkeun bedog anu meunang ngarampit atuh puguh nu tiluan harita bingung jeung kaget. Barang ningali bedog-bedog manehna geus pindah leungeun kana leungeun si Kamileung bari jeung teu kanyahoan iraha leupasna. Nu tiluan harita bingung bari jeung nararangtung bangun anu kasima. Barang keur kitu ku si Kamileung harita dibetot nu saurang kumisna kowong, nu saurang disintrek pelebah tarangna. Langsung ngagbangkieung ka tukang bari ngacengkang. Sedengkeun nu saurang deui harita ditanggeuy gadona, pelebah kitu dicocokan irungna harita make caun wae di dinya. Bangsat sia. Kaprot. Harita ku si Kamileung dicabok pelebah pipina. Atuh puguh eta jalma teh anehna teh meuni muter jiga pangal. Bru. Nu antukna eta jalma limung tur ngagebru harita bebangkieungan namru dina solokan. Sedangkeun anu tiluan deui harita lumpat ngadeuketan ka si Kamileung lantaran babaturanna ningali geus rarubuh. Eta pamingpina meureun duka sahana katingali buukna panjang jajwa mamake dukuilakeun. Bangsat. Saha ngaran sia? Uing teh tidak tadi oge geus dibere ngaran si Kamileung cekeng teh. Tapi dan nararaka dari kuing disintrek celina dibetot letahna dicolok panona dakeur atuh akang teh. Urang ajar sia bangsat. Geus kahina ka aing sagarupa. Yo, dengekeun ku sia. Aing anu ngaran Baduk deuleun. Baduk? Waduh kapan baduk? Baduk. Oh, waduknya. Baduk. Waduk. Goblok si haram jadah. Eta jalma nu jangkung badag tur gondrong. Montong ajar dog wae. Podaran ieu jalma hajar. Corelat jeung. Nu tiluan harita ting corelat ngepung awakna si Kamileung. Si Kamileung harita barang ningali peureub-peureub anu ngaralayang. Sakolebat si Kamileung harita boga ide. Si Kamileung harita sukuna kahanap atanapi sukuna kaluhur sedengkeun leungeunna harita kahanap. Si Kamileung anu napak make leungeun hunggul, sukuna anu nakisan kana eta leungeun. Musuh-musuh ngerasa aneh sabab lain leungeun anu pake nakis tapi ayeuna mah suku nu pake nakis kana leungeun-leungeun manehanana. Eta jalma nu tiluan harita mundur ting rareret. Ngerasa aneh saumur manehanana saumur hulu gelut kakara dilawan ku cokor. Urang ajar sasing bener gelut jeung aing euy. Sing baleg sia piraku aing ditagis make leungeun make cokor deuleun. Teuheung lamun teu budug jeung roromeheun sia. Keun bae kumaha uing, suku uing, leungeun uing, bujur oge nu uing. Alah, ieu bangsat sakuraja. Semrut. Eta jalma anu tiluan harita ting serepet nyebut bedogna. Si jangkung badag geus ngarasa teu kuat nahan amarahna. Lantaran si Kamileung bener-bener ngalonyeng ka manehanana. Si Kamileung ngarasakeun anu hiji mah beda. Serangan nanoga leuwih gancang tibatan anak buah nu duaan. Si Kamileung oge hati-hati harita. Sanajan manehanana moal mampuh ceuk paribasan ditembus ku eta bedog. Tapi tetep we si Kamileung da jalema tur pinuh ku kaati-atian. Corelat si Kamileung harita ngacorelat. Anu tiluan harita nyusul kemana ini teh si Kamileung. Si Kamileung cocorelatan harita awakna kakalayangan. Awakna menikot hampangna keranan. Lantaran si Kamileung ngagunakeun aji hampang ragana anu geus sampurna anu tangtuna. Nincak naon wae ge moal karasaeun. Poh nempel dina daun oge si Kamileung jelas moal kot nepi ka inggeung. Jalma anu tiluan harita ngarasa pusing jeung puyeng. Lantaran ngunag-ngunag si Kamileung cocorelatan ka ditu ka dieu. Salah saurangna harita langsung eureun. Kamileung. Sia teh rek gelut arek pamer deun. Lamun arek gelut lawanan aing, lamun arek pamer ku aing rek digaji deulun. Uing marek gelut weh. Moal pamer sok atuh. Cek si Kamileung harita bari celek. Nang telet dina teun. Sukuna sabelah harita kaluhur bari ditonggakeun kana pelebah tuurna. Atuh puguh we eta jalma anu tiluan ting rareret. Beuki amakna karana ningali tingkah laku si Kamileung anu nyapelekeun ka manehanana. Make jeung nitas non teh bari jeung syukuran teh sabelah sagala rupa. Si Kamileung sanggeus kitu harita dongko nu saterusna leungeunna pake nunjel kana gadona.
Ai siaram jada bangsat sia, make da ngeuy gado dina tuur salam jada. Kurang ajar, bangsat. Corelat, jurung. Anu tiluan harita ngeting corelat teuy. Kuk. Seranganana beuki gancang wae harita rek ngarencakan awak si Kamileung. Si Kamileung harita ngagunakeun aji tingkat katiluna. Awakna anu muter harita lir ibarat kolecer. Sedangkeun ari suku-sukuna harita geus teu bisa dikontrol deui, harita ngababuk kana dada-dada musuhna anu duaan. Yuk gedugdas. Wah! Jungkal. Anu duaan harita langsung ngajungkel. Ngajuralit jauh aya kana sababaraha meterna. Kusak. Geus teu inget di bumi alam deui tinggal sorangan harita. Si Kamileung harita nyabutan irungna. Tok, cari kumaha tuh babaturan maneh pangku heula tuh. Kurang ajar bangsat sia. Kamileung. Sia bener-bener hebat, aing ngaku kana kehebatan si laing euy. Tapi tong aing tong disebut si baduk jagona ieu tempat. Reuhna jawara ti wewengkon ieu euy. Lamun kudu kasorang ku sia. Buktikeun, lain atok-atokan sia teh jika merideun. Sabrut eta jalma geus nyebrut teh loba omong deui. Sabab percuma cenah lamun loba ngomong ka jelema model kieu. Si Kamileung harita teu nyingkah ieu. Dadana harita lir ibarat diasongkeun ka eta jalma anu ngagunakeun peureub tur ngagunakeun aji kamampuanana. Hiuk gedug des. Dada si Kamileung harita diteubrang ku peureub anu badag sagede cengkir. Tapi anehna, lain si Kamileung anu mundur ka tukang eta ngageblag. Tapi sabalikna eta jalma bareng ngeunaan kana awakna si Kamileung. Eta awak jalma nu jangkung badag harita ngalayang aya kana 5 meterna ka tukang. Yuk kebrubrak. Wayo. Eta jalma harita ngekubrak ningang kana meja tukang dagang. Berayak. Eta jalma sapada harita nampuyak dina pamicenan bulu hayam. Atuh pinuh ku bulu hayam sagala rupana. Aduh bangsat sia kurang ajar. Korejat eta jalma ngorejat. Sedengkeun dina bulu, dina awak, dina segala na harita pinuh ku bulu hayam. Kurang ajar sia bangsat. Corelat eta jalma corelat beuki gancang wae harita. Narajang ka si Kamileung. Sedengkeun si Kamileung harita anu dongko nu saterusna. Bangsat sia. Anjir, goblok sia, haram jadah. Eta jalma buru-buru nutupan irungna anu kacida pisan baha pahang tur bauna. Si Kamileung sageus kitu hari tengah jejak kana pelebabaol eta musuh. Hiuk lengak eta jalma nepi ka dengklang lantaran di jejak pelebabaolna pisan. Kubrag eta jalma langsung ngagubrag. Teu sakara-kara eta jalma anu genepan geus teu bisa kumaha-kumaha ngalawan si Kamileung. Maneh sakali-kali di maneh ngaganggu tukang malaka ieu ku orang pasar, hartina irung maneh ku aing dipikeun. Si Kamileung harita beri metot karena pelebah irung salah sahiji anak buahna. Aduh, ampun. Alah. Kurang ajar sia, yo dibere eta ku aing. Aduh, ampun. Cek eta jalma ngariring tur marurung. Si Kamileung jadi tongtongan urang pasar. Sakabeh pedagang harita teu ngaladangan. Kabeh burusut keluar ngalingkung ningali siga keur ningali jalma anu diadu atarapi ningali hayam anu keur diadu. Anu keprok anu seri-serian sabab ningali si Kamileung anu lucu meureunna. Eta para bangsat para preman. Anu teu eling harita dipangku dipayang ku babaturanana sageus kitu kan beratak we sararea harita lumpat ngagusur babaturanana anu geus teu bisa leumpang. Sageus kitu kaayaan di eta pasar jempling deui sapiasa bihara. Kamileung harita digulung ku sabaraha urang jalma anu memang anu hayang apa sasabenerna si Kamileung. Aya hiji bapak-bapak anu datang harita. Aduh alhamdulillah nuhun ujang. Aduh asa katulungan jeung urang pasar di teh bapak teh yeuh. Saha tuh ujang teh saleresna? Uing, Nya ujang saha? uing teh nu ngaranna si Kamileung mang euy. Si Kamileung? Kek. Ceuk si tukang dagang harita bapak-bapak anu kumisna podas. Naon jiga nu apa ka uing mang?
Keke Ujang, mamang jelas apa ikan ngaran mah. Nah Ujang gitu kamileng anu nuju di pilarian ku para jawara teh. Aduh, kamang da uing mah teu nyaho naon beda naon da uing mah teu mau kenog hayam mang. Lain ku masalah mau kenog hayam Jang. Iya ku masalah nama cenama Ujang teh di pilarian teh pedah jawara ngora anu anyar pinanggis cenah. Geus ngawasa dunia kajawaraan cenah beja mah kitu. Komo deui ngawasa dunia kajawaraan. Ah, teu boga naon uing mamang. Teu boga lomari kulkas, teu boga pokona mah eueuh we mang pokona mah. Oh, Naon? tuh. Jang. Ari Ujang teh kawiti mana? Uing mah jauh mang. Asal mah keun bae lah teh kudu disebutkeun daerah uing mah da jauh sabenerna mang. Moal apa? Gitu. Oh, Naon? henteu. Jang, urang ngopi heula yuk. Di mana pada uing geus dahar bieu can mayar ja baduy. Oh ya Ujang, tidak mayar duh ting ibu. Mah ngerasa diselametkeun ku Ujang we geus nuhun. Warung mah diselametkeun. Uing mah da teu rumah sanga nyalametkeun warung emak. Naon iraha uing nyalametkeun warung emak. Ieu Ujang pan bieu teh lamun cek daya Ujang mah geus beak beuneuran sagarupana ku jalma-jalma gorombolan haram jada si kasebelan kurang ajar. Ieuh, ampun teuing eta teh da kitu geuningan. Naon ai si emak kalah kanjang ngacapi teh nanya kitu pokona mah Ujang nuhun pisan mamang nuhun pisan ka Ujang teh. Mun mah boga budak parawan mah dibikeun ka Ujang. Dibikeun. Mun boga parawan mangan hanya kana we. Da nya kitu teh ya Ujang teuing. Jang. Ngeus tong ngarariung kieu yeuh. Dararagang di yeuh. Pasar urang ayeuna mah urang naon ngaranna teh. Alhamdulillah geus salamet ku ayeuna pitulung ti Gusti Allah geuningannya. Ngaratangkeun hiji manusa ka dieu, ngaratangkeun hiji jalma anu memang nulungan urang sakabeh. Sareatna mah bisa ngerekeun eta jalma anu genepan baladna si Badu. Jadi kumaha mang ayeuna lamun toge sabaraha kilo mang? Mira Jang nu kitu mah. Jadi namun belut tidak sabaraha mang? Jadi tah gitu geuningan ayeuna namanya. Naon teh ya mang? Jang. Geus. Sok ka ditu ka tempat dagang masing-masing. Nah, ayeuna mah geus beres yeuh, geus beres sok. Jang. Wayahna anu urang ngiring ka Bapak yuk ka ditu yuk. Ka mana mang? Ka rombok Bapak tangtosna tuh ka mana deui. Hayu. Aing masa lieur ngadenge jeung ngomong jeung si Bapak mah euy. Kerencen pang-pang nama. Ayo Jang, ayo. Si Kamileung harita di pasar pada ngahargaan ku sararea. Jelas ngarasa bunga, ngarasa bagja atoh lantaran pasar manehanana ti harita tangtuna ka hareupna geus moal anu ngaganggu. Sabab preman-preman di pasar eta kabeh geus remek. Geus moal mampuh, geus moal daekeun datang di ka pasar lantaran era teh ambeun tangtuna. Sing dinawarani oge datang ke pasar tapi tetep ku ka era mah lantaran manehna tadina nu nguasa urang pasar, anu ngawasa ka para pedagang, malak jeung itu. Ieu ayeuna dina waktu anu sakolebat eleh jajaten ku budak satepak ceuk paribasana kudu ngaran si Kamileung. Si Kamileung antukna dibawa ku si Bapa. Nyaeta ka imahna nu maksudna si Bapa lain arek nanaon, sabab manehna teh kasebutkeun kokolot pasar. Imahna oge teu jauh jeung pasar. Si Kamileung anu leumpang harita pok nanya, "Mang, ari teh ngaran teh lembur naon, Mang?" "Ieu teh ngaran teh lemur Cikaret, Jang." Cikaret? Oh, lain Cikaracak ningang batu, Mang. Lain da teh mah legok-legok jadi taneuh. Hehehe, salah. Keun bae Mang salah mah dah nya kitu teh jalma mah kudu loba hampuraeun. Pinu kaleleupetan kalelepatan, Jang. Oh nya kitu, Mang. Jang, ari Ujang teh saleres bade ka mana atuh ieu teh?
Uing teh sabenerna mamang keur neangan lele nu aya kumisna 4. Lele. Si Mang harita eureun. Nya lele mang, tapi kumisna 4. Biasana kan sok 2-2. Ya mayang 4-4. Ai. Atuh moal aya Jang. Oh, pasti moal aya mang mata kuing di teangan. Lamun aya mah meuli teangan kuing oge. Keun antepkeun. Eta teh lele rek dikumahakeun. Lamun bisa mah eta lele teh kuing arek dijieun pajangan dina lalangit imah mang. Aduh, aing mah jadi ngacaprak ieu teh. Salaresna Ujang bade ka mana? Uing teh keur ngalalana mang. Naon we nu kapanggih. Ngan intina mah uing teh keur neang pangalaman. Tah kitu geuningan kaharti ku Mamang kitu. Di mana beli mamang teh lila keneh? Nah, ada tuh jauh Mamang mah tukangeun pasar beulah pelang ngurilingung ku jalan Jang lantaran heuh aya benteng. Tuh, Mamang itu tuh aya tangkal kersen hiji mah. Tah itu. Oh, eta mang mamang teh. Nya, ayo. Si Emang jeung si Kamileung harita laleumpang. Geus nepi kana hanapeun tangkal kersen anu gedena karanan eta tangkal kersen teh. Harita si Mamang langsung uluk salam. Assalamualaikum. Amu. Waalaikumsalam. Mana sok gogorowan naon teh? Naon atuh bapana? Ka dieu. Heula kagok ye. Si bapak harita langsung mukakeun pantol antar pemajikan anak anu memang can keluar. Tetela teh dikunci eta pantol. Reket brai pantol muka. Pamajikan anak anu memang keur di dapur henteu akon-akon. Mang Ujang, sok ka dieu Jang. Mun mang. Itu uring teh. Ka jero mang? Nya ka jero sok atuh. Tah sok calik di dieu. Gek harita si Kamileung diuk dina papan. Sanggeus kitu si bapak harita langsung init ka dapur. Muna. Naon atuh bapana gegeron wae? Ih, aya tamu. Tamu saha? Mantap keteang heula ka dieu geura yeuh. Si Kamileung ngaranna teh. Si Kamileung. Sok naon teh sok piraku teh jelema ngaran Kamileung atuh mun lagi leug gitu mah. Naon anu lagi leug teh? Ngaran Kamileung mah. Hartina Kamileung teh jelema gelo teh. Ceuk saha teh ngomong kitu teh. Cok batur we kitu ibarat Amir ngaran tomat ka ditu jadi Amir tomat gitu. Dina naon teh? Sok adeh wae. Itu tuh si Kamileung tuh pangnyeunkeun cai heula sakedeung. Ya tuh sakedeung ye. Cuk, nya tong lila nya. Nya. Si bapak harita balik deui ka si Kamileung. Jang. Mun mang. Tah ieu imah bapak teh. Nya. Kursak kieu-kieuna. Ngan lain ngajak Ujang ka dieu teh lain arek dijamu lain arek sina didahar keun anu ngeunah. Kan sabenerna mah bapak teh memang aya tanyakeun jang aya pangabutuh kabeneran. Bapak geus apal ngaran si Kamileung, ai ngaran-ngaran mah tetela geuningan ieu jalmina. Kasep geuningan. Memang uing mah kasepan ka ti oro keneh oge uing geus kasep sabenerna mah geus dititipan ke kasepan uing gitu. Lah, arina naon? Nya mang. Buktina geuning mang nyebut kasep. Piraku teuing mangkur nyebut goreng patut. Nya kesebut ke ieu nya mah goreng patut teh moal amek dari rumah sa goreng patut piraku hayang disebut kasep mang. Ngan lamun mang ayeuna nyebutkeun kasep ka uing, lamun uing goreng patut berarti fitnah, tapi lamun uing kasep disebutkeun goreng patut fitnah di mang. Jadi kudu kumaha? Ayeuna mah kudu ngopi nu sabener-bener nama. Dina sagala hal oge bener kopi ayeuna mah nu hideung. Liket ditambah gagetuk lindri. Wah, pokona manco uing geus. Anu kitu teh kabeugina Kang Sonjaya urang Tanjung Priuk. Aduh. Orang Kreo. Kamarana orang Kreo. Urang Gang Asem. Aduh, geus gila euy uing teh ulin ka dinya. Kapanan zaman baheula nya aya baheula kitu Kreo. Aya jiga nama baheula oge. Kreo mah. Aduh. Jang. Mang. Kumaha Jang?
Ari nu premanu tadi teh sebenarnya teh sering kadinya. Wih, lain sering diujang eta mah. Saminggu teh aya kana 7 kalina. Atuh saban poe. Nya saban poe teh saban wayah kitu kadinya teh. Teu pira minta duit mah. Ngan pedahku seringna jeung sagala dikokodna. Nu dagang hayam minta duit ongko hayamna digubug hiji. Nu dagang buah minta duitna buahna dicokot 1 kilo. Anu menta jeung anu meuli teh loba keneh nu menta tungtung nama. Bayangkeun eta jalma genepan mah jingjing kabeh. Lamun dagang ayeuna kur 30 kilo dijingjing ku genepan dicokot 6 kilo. Rugi na oge luar biasa jang. Mantak rubuhna jalma anu genepan teh kacida mamang bungah tur buah bagja pokona mah. Urang pasar pesta jang ieu mah. Oh, karunya tuh tukang pasar. Nya pokon pang-pang na kudu dipakarunya mah emang. Nah, Sabab emang anu sering disiksa ku eta jalma. oh meureun mang mah bedegong tara mayar. Memang emang mah tara mayar. Da kutu eueuh. Ayeuna emang kur sakadar dagang toge. Dibikeun atuh kumaha jang nu diimah si Amu. Untung anak emang mah geus gede, geus areueuh, geus mararisah da awewe hungkul dibawa ku lalakina. Coba lamun keur aya keneh renei we. Ai mang dagang toge geus sabaraha taun, geus sabaraha lila mang. Weh, ari emang mah dagang toge mah ti bujangan jang. Ngan heueuh da aya ngalempengkeun tiba heula nepi ka ayeuna boleh eta ujang. Teu bisa. Nah, nyamangnya. Duka teuing. Coba tanyakeun ka urang Pangandaran tah. Kumaha kitu carana menerkeun ngalempengkeun toge teh. Weleh mang teu bisa. Aneh mangnya. Pugu ge aneh. Kunaon toge bisa merengkel gitu pang-pang nama. Aduh. Ya ujang atuh caina mah ngasok di leut ya. Tak dengan lumayan ieu lalawuh da teh naon jang di dieu mah wayahna. Tak dengan kur aya ieu hui geuning ieu hui boled. Oh nu atuh ieu kopi jeung hui boled mah cocok tapi heuh nyontong geumpeur ke. Emang kunaon kitu ujang sok ngageleger kampangna mah. Leung lamun ngageleger mah tah ieu pang-pang mah sok bahaya mah melepes teh geuningan mah. Naon teh jang sok bios atuh ujang. Ujang teh nu namina peuneui teh sanes. Sanes. Nah make jeung peuneui. Wing mah kamileung. Astagfirullahaladzim. Ngapunten lepat mana kita peuneui teh kamileung nya. Nah kamileung wing teh nah make jeung sebut peuneui jauh-jauh. Ere-ere daun pare atuh kitu memelak cabe dina solokan. Teuing. Nah, teh sok loba teuing ngomong kada ere-ere daun pare melak kacangna solokan. Ari awewe nya kamari mah cenah mereka yang gawe cenah kara bisa wudi. terus Ngan embung mah tembung. saha nu rek ngajakan? Tetangga ngajakan ka nya kamu kitu ngajakan urang kara bisa wudi sambung ceng tembung. Kara bisa wudi mah. Masa eta kita tanggi ceng teh aya nu kara bisa wudi nya kitu teh we ceng teh. Kumaha? Nya pada beula leunghar. Si beunghar mah suga mau kitu. Hartana. Arane saimah teh yeuh. Moal kitu kararoclak mah saimah teh. Yang entos we ujang mah di dieu heula sabatara waktos mah nya. Mang teh sabenerna butuh ku ujang teh. Emang aya naon sih mang sebenarnya? Sok jelaskeun ka uing aya naon sabenerna? Butuh ka uing teh datang tumeureun aya alesanana. Aya eueuh alasan namanya uing oge embung atuh. Jang. Sabenerna di kampung ieu teh ayeuna keur eur-eur. Eur teh naon atuh mang? Maksudna eur-eur teh gara leumpeur. Loba kajadian itu jeung ieu lain ku masalah loba kajadian ku bangsat eta naon ai bangsat mah geus nataku. Geus kabiasaan di dieu mah. Jih. Naon jih jika curang Ciamis wae nyebut jih. Udah lah orang Bandung oge bisa nyebut jih mah. Bisa mah bisa tapi teu kalagian meureunan. Jadi kitu jang. Di dieu teh kasebutna loba jalma anu bruk-brak garering teu pararugu.
aya nu bareuh beuteungna. Bareuh beuteungna. Nya, Nya Ujang nu bareuh beuteungna. aya anu ti korona jiga anu borok we terus paeh henteu hirup henteu watir matak oge. Aneh bisa kitunya. Nya mantak oge. Aya dunu kermian jang gagaro we kana bool tama terus. Nepi ka muruluk jiga nama. Dedeuh teuing nya. Nya kitu teh aja. Roromeheun teu cager-cager saumur-umur. Da meureun aya nyeuseum we mah nya kitu da. Henteu pugu ge. Justru jalma nu teu nyeuseum teu nanaon teu kacai tapi roromeheun jang. Leuheung lamun koromeheun ukur beulah hungkul saeutik. Da ieu mah ngadewak atuh lir ibarat roromeheun tapi teu bicus leumpang-leumpang acan jang. Bareuh sukuna teh. Terus teu naon Mang? Aya anu kapireungpeunan langsung pecak. Astagfirullahaladzim. Nah bisa kitu Mang. Nu matak. Mataku jang di dieu mah duh mantap kurang-kurang nama ieu. Teuing kumaha atuh da. Kasaha minta tulung matak sararea urang dieu teh ngarep-ngarep we sugan aya jawara jalma pinter anu datang ka dieu. Sugan bisa nyareatan kitu jah pang-pang nama. Dedeuh teuing. Ke urang dieu teh sebentar mah da balalager ngan pada duka kunaon. Duka aya masalah naon make jeung kakeunaan ku musibah model kitu geura ieu. Leuheung lamun gering teh hiji dua da ieu mah leuwih ti 100 urang leuwih ti 50 urang atuh Ujang mah teh karicada pisan geuringna teh. Geuring batin beuring tikura geuring nanaon geuring saku di duit mah ngalencreng eueuh saperak-perak acan raheun teu usaha jang kitu na kumaha kitu na mah. Ari ceuk kunaon ari ngomong teh bet jiga nu ngacapi. Da ece teh memang baheula mah sinen jang sampe da ayeuna we sageus kawinna ka si Abah. Ece teh teu meunang jadi sinen nu antun kitu we. Nah, nyalahkeun ka aing sagala. Anu nya pan baheula ge mun coba lamun baheula teu karayu. Meureun aing teh geus kumaha mah. Karayu kumaha muga aing baheula mika sosolontodan. Hubungan saha teu mika bogo. Hubungan saha atuh daek dikawin. Bela ngungunag galemur oge balita ka ditu. Cenah kudu tanggung jawab. Da sieun 3 bulan atuh da. Arina naon teh. Aing mah teh ngarti omongan-omongan kolot. Aduh, ampun aing mah. Jadi kitu permasalahan teh di kampung ieu teh. Nya jang. Kacida pisan puguh permasalahan di kampung ieu teh mantak runyem kana ceuli Mang. Nah, kana ceuli Mang. Nyanya tuh. Ngong ti dieu kieu, ngong ti ditu kitu. Di hareup belah kitu dengkuk ti belakangna melengking. Aya ti geger lamun ditempo teh leungik jang. Lamun leumpang ngageboy me. Nah, jadi kana kitu ieu teh. Mang oge bingung jadi kieu pugu ge.